Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui dina raraga pangajaran virtual ngaliwatan audio visual sarta modul. Para siswa sadayana, pami dina panglawungan kahiji parantos ngadugikeun ngeunaan wangenan oge rupa-rupa warta, ayeuna panglawungan kadua ngeunaan padika sarta struktur dina warta. Para siswa dina struktur warta teh kudu ngabogaan hal-hal anu ku ibu disebutkan. Kahiji nyaeta tema atanapi judul atanapi headline. Anu kadua nyaeta ngeunaan bubuka atanapi lead. Anu katilu kudu eusi aya eusi. Anu kaopat aya panutup. Tah eta mangrupikeun struktur dina warta. Para siswa sanggeus hidup tadi maham kana struktur dina padika hidup kedah dina warta teh aya kecap anu babari kaharti bahasa nu sopan struktur nu sae oge ngahudang imajinasi nu macana. Para siswa sangkan hidup langkung maham kana materi panglawungan kadua ngeunaan warta hidup mangga ningal kana modul 8.3.2.2. Mung sakitu dina panglawungan kadua materi warta mugi-mugi aya manfaatna kanggo hidup sehat saterasna ditutup wae kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda